Bah, sugan abah gaduh solusina gitu abdi teh gaduh masalah bah. Teu bisa sare jeung nyeri awak sugan abah gaduh solusina gitu. Gampang atuh ieu mah atuh hese sare sareng nyeri awak mah atuh ieu peureum we nya bah kumaha tah. Justru teh manjak teh sare ge berenang nih mah. Teu sare udah sare teh ucrug ieu mah. Gampang ke ubarna ke urang neangan tapak liman lah. Ke tapak liman ke urang neangan. Ke geura sok aya lah tapak liman. Mang Liman naik ka mana? Eta ka saung tah Abah Haji cenah naon telu. Oh, tadi iya ning Mang Liman lewat teh meureun ieu nya anu dimaksud abah teh tapak Mang Liman sugan bisa jadi palakiahnya. Alhamdulillah iya ning tapak Mang Liman teh cokot jeung obat lumayan ye. Mang Liman. Iya ning tapak Mang Liman teh ieu palakiah Abah Haji teh sugan we. Ku berkahna tapak Mang Liman ieu nyeri awak bisa cager, bisa sare ti peuting Bah Haji aya wae. Astagfirullahaladzim, ieu mah meureun bebelokan jadina teh. Lain tapak Mang Liman, lain tapak Mang Liman. Tapak liman jukut ke urang ngara ge geura. Eta mah kumaha buru? Oh, kumaha bah heuh? Salah lain. Salah wae ning ku Bah Haji teh euy, lain ieu lain tapak Mang Liman, padahal mah jukut. Bah Haji mah ngomongna tara jelas ti amekeun heuh. Coba sahayu anu ngarasa Bah Haji ti amekeun coba komentarnya. Tah nu kieu tapak liman teh tah nu kieu geuning tah nu kieu tapak liman tah daun tapak liman lain tano ieu mah dibusruk-busruk tah tapak liman tah ini sapa ini aya naon ieu teh ini naon sih teh itu naon Eta kunaon aki-aki joget? Ya Allah, ngelaki ieu kumaha sopan aing bismillahirrahmanirrahim. Jangan kunaon teh? Ya Allah sugan teh kasulumpan tah. Tepira ya simut tuh gitu mah. Jadi menikah gitu ya Allah itu dia omongin wae omongin wae